Bi boga deungeun di imah bi. Boga sop Sop naon? sop ayam. Sop hayam. Heeh. Kok beneran atuh sarada kencot ieu teh. Lumayan ngesop hayam bibi, biasana ge sop taraje. Keluar menang anjuk Oh, bae menang nganyuk ya atuh da ngeunah we bener rasana ieu menang nganyuk. Nya, ngenta urang ah. Heuh, sok loba ieu. Mun bibi bingung ieu teh Bingung kunaon? masak ayam. Pero ekor sapi. Terus? Moal tadi adu ayam jeung sapi na jero panci. Anjing. Nepikeun kainya pipikiran ieu bibi aing. Please atuh bi. Piraku pan hayam lagi geus menang nyacagan beureunan. Sapi anjir geus tinggal bubukna pan beureun eta teh naroiko teh. Ampun teuing nepikeun ka dipikiran kainya ieu bibi aing geus jeprot deui wae anjir sirahna. Aing mah curiga aing mah. Da benar cek aing ge. Benar cek aing ge. Aya pakuan na sirahna lur. Bibi aing mah. Lain jay. Penting mah ngalah sampo geura jay euy. Kabobohi sampo seum ti Rizky mah ngeunahnya. Nya angot di baturan jeung kopinya. Ah eta geus guys ya. Keniknakan yang hakiki nu gitu teh guys aslina bener tuh jay. Benar. Ki aja ngalah mang. Emang bapak aja yang melak sampah deh. Henteu itu air mang tamai. Da jam 10 ka ditu mah milik Allah mang. Anu gitu mah nyolong atau ngarana Puad. Anjing ieu budak ampun teuing. Geus teu kudu jadi lah. Teu kudu jadi. Geus ngadeang bitis aing ge mah. Ada lapar euy. Mau dengan we dieu mah. Eueuh atuh ya kieu mah teh can masak ieu mah. Tuh aya bisa rek aganyal buat mah ku jodoh. Gitu ka orang teh. Tuh aya roy atuh teh. Aya tuh bacang kilo deui urut urang jeung. Kalian tuh bacangna. Jadi talian atuh teh da lain buras ai maneh. Kalian mah. Merah kunaon deh. Eta pasti di jalan anjing edan Kabayang tuh mun gegel ku urang malik ngegel sok ya. Saprak aya si ieu. Leuheung mun anjing nanti rabies. Kumaha mun rabies? Kan saya nu apal. Emang aya tanggung jawab. Kumaha sia we kuya? Serius, ayo ngobrol yang si ieu. Ya nah asa geus dilain nama tara moro Bagong. Puguhan hoream lah tinggalin wae ku rombongan. Lompatna boyot. Atuh di balseman bujurna yang gancang mah geura. Please Amanda Manopo. Najan anjing oge da anger makhluk Allah. Nya ulah dalek ka. Piraku bujur anjing rek di balseman. Karunya atuh. Lain eta bujur ayah sote. Komo piraku bujur aya rek di balseman panas meureun mah. Lain Brad, naonnya akhir-akhir ieu kosim babarian ngeuseul dengan Brad. Kekaot kahujanan saeutik tepurun Da baheula mah kosim teu Brad. Itu berarti anjir daya tahan tubuh maneh geus berkurang gitu kos. Gancang capek gitu mah, gancang gering gitu mah. Oh, keur boga duit kosim teh nya Brad Atuh da anger, orang teh kudu divitamin atuh. Dan mau kasih make vitamin meureun Brad ari daya tahan tubuh lemah mah. Make naon atuh? Atuh tinggal ka tukang PLN ngomong atuh tambah daya gitu. Asa boga duit. Ada sia teh KWH nya. Ya. Daya tahan tubuh mah teu bisa ditambah ku daya PLN. Sugan maneh di setrum modar atau maneh di setrum mah. Ya daya tahan tubuh teh anjir kekebalan tubuh. Maneh kekebalan tubuh geus lemah. Kabeneran atuh euy keur boga duit pasti teu kudu ngamodal ieu mah Brad. Nya heueuh teu kudu anjir teu kudu tambah daya. Cilepeung anjir sih. Kalau kan kabeneran ngan Brad. Ari kekebalan tubuh mah aya ditinggal aki kosim baheula. Jimat anjir cenah eta teh ilmu kebal. Teterak di kadek.
caprakna ampun teuing si ieu. Yah, sia lain rek latihan debus bebal. Sia awak maneh anjir, awak maneh eta geus menuju ka kolot, gancang gering, gancang capek. Nya eueuh hubunganna jeung kekebalan tubuh komo jeung PLN mah eueuh kos. Cek aing mah maneh mah mending dulu ditambah daya mah otak maneh mah. Nya guys nya, cobaan geura anjir inum eta deterjen daya. Cobaan kumaneh. Anjing kagok. Ya wae ya anjir ya. Bayawak wae. Brad, aya api bisnisieun Brad euy. Bisnis naon euy? Wah, pokoknya ieu masih gana mantep Brad. Kalem masalah komisi mah Brad. Pasti komisi mah. Biasa aing mah tinggal komisi gini ya. Bisnis naon deh? Sapi Brad. Anjir. Aduh dong. Kudu 5 juta anjir komisina gitu sapi mah kamari pan hayam 10.000. Ya, sapi mah udah 5 juta tanya guys ya. Terus mah kalem Brad. Asal jadi be. Pasti atuh jadi kaing sapi mah. Wah, loba orang koneksina sapi mah. Aya di dirinya boga. Oh, loba. Sok hayang sapi naon? Eta mah hayangna sapi kuningan Brad. Gampang atuh sapi kuningan mah deket anjir. Di Ciamis jeung kuningan mah tuh tetanggaan. Loh, gampang na si Brad. Aya di dinya deket ceng. Urang boga baturan di Kuningan. Gampang. Meureun berat Brad. Heeh ngaranna ge pan sapi ceng. Pasti berat atuh sapi mah. Dari sapi kuningan mah saluhureun sapi aluminium meureun Brad. Naon sia teh sapi aluminium sia teh saroceng. Anjing. Tambaga we sakalian atuh sia teh. Ya. Panyaing bener ieu saroceng ieu. Oh, sia teh sapi tina Kuningan mah aya ge sapi anu datangna ti Kuningan. Aya sapi Kuningan. Aya. Tapi nu bahanna tina Kuningan mah atuh anjir kabayang sia teh gotong deui kumaha ai maneh. Parah aing saroceng ieu. Hah bisa wae ieu anjir kemang boled ya. Ceng. Laju bola ya. Ada bagian lemur orang kan? Koream lah Brad. Hoream kumaha? Wasitna Brad. Wasitna kumaha itu? Ti sabrang inget geura Brad. Nganu ditiupana teh piriwit be Brad. Nya heueuh atuh ceng pan wasit ceng. Ai wasit mah nya niup piriwit atuh ai kahayang maneh niup naon? Kali-kali atuh Brad. Trompet. Anjing. Wae saroceng ieu ampun teh. Kebayang meureunnya lamun misalkan awet ka itu telolet. Lamun kornal telolet meureunnya. Barupa wae heuh ke aing usul ka panitia ku aing wasit titah mawa tarompet. Trompet Baghdad sakalian. Ya wae saroceng. Bisa wae ya anjir ya. Sang sakala. Disponsori oleh Device by DBIS.